lobanya diantara anak sok hayang dibalas ku suhu-suhu, terutama aing we mah aing kembali lah asal ulah urang we kabaturnya. Ari urang mah tara pilih-pilih naon kitu komen, tara pilih-pilih like, pokoknya mah anu tiap masuk beranda aing pasti ku aing di like di komen heuh. Matak ayeuna ulah jadi pikiran, ulah jadi kenyeri, maksudnya ulah nyeri hate lamun nu urang teu di like teu di komen heuh, keun we antep da geus kabaca mah ku algoritma anu geus jadi suhu geuningan betahnya. Matak sanu apal nu urang oge heuh engkena kabaca algoritmana. Aminkeun nya 2026 calon sukses yang